di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji iza akalur riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba, maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba, urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis kurang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Iya kuari urang nah mana nu terlibat mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus, petanina anu bisa mah rada deureus, tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere. Ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khosab wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padahal geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa, kamari Garut banjir, teka caritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab wazzalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum, ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas, kiai bae ge kiai geus hese,
nu kudu hukuman haram tetap haram. Kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2 nomor katilu wa idza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab. Tapi kuari masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan semua. Masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalayah kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanna aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanna geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mangadengeun lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata. Bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 km ninggalkeun imah demi agama, ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama, ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama. Berbagai perusahaan-perusahaan di Mekah ditinggalkeun demi kemajuan agama.
bahkan nu boga pamajikan teu iman ditinggalkeun, nu boga mamang jeung ua nu teu iman ditinggalkeun, nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetep ditinggalkeun, pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama. Luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampaikan ka ninggalkeun nagara, ninggalkeun imah tangga, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun berbagai ternak, ninggalkeun anak yang pamajikan incu, ninggalkeun handetolan hanya semata-mata neangan ridho Allah. Betapa luhurna jelema tandingan tak muhajirin. Masya Allah karim. Urang maka karak dek ninggalkeun warung doang yang ngaji mani berat ka bina-bina, bahkan aya nu geus berangkat dikunci kakarak menang 50 meter aya babaturanana nyaritakeun bahwa aya bisnis anyar imah maninggal urang berangkat bae belok kanan nya nu tadina dek ngaji lah minggu hareup aya keneh urang endap-endapan nu mantak urang mandek ka Allah teh masih kene perhitungan kene be lapar terjadi ka Allah, dahaga terjadi ka Allah, komo penting kita tahajud tondok terjadi tahajud, masih kene perhitungan jang diri urang. Deuleu tah sahabat muhajirin eueuh nu di deuleu. Apakah mau perbekalannya nanti Mekah ke Madinah? Naon nu dibawa? Salamat awak geus luar biasa. Masya Allah karim, luhur amat sahabat muhajir. Dipapag ku sahabat Ansor di Madinah, diuhwahkeun ku Kangjeng Nabi. Muhajirin jeung Ansor ulah aya sekat. Bersih amat eta sahabat Ansor nalika ningali sahabat muhajirin kadeleuna yang boga pamajikan. Sahabat Ansor nu boga pamajikan dua dipersilakeun ditah milih hayang nu mana. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat muhajirin nu ti Mekah ka Madinah, kemudian ahlina waktu di Mekah ahli tani, sahabat Ansor nyanggakeun ka Kangjeng Nabi, pilihkeun hayang belah mana tanahna, mangga babar. Sahabat muhajirin tadina di Mekah pedagang, besi nyana yang ngalaksanakeun dagang hayang sabaraha modalna ieu Gusti Rasul, coba urang babagi. Eta indah jasa urang mun ngadenge sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor kerjasama lu di dieu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia sagedeung di dieu nu mantap surga pinuh ku sahabat muhajirin sahabat Ansor bakal di surga teh ambalaya teh sahabat-sahabat teh. Ketika Kangjeng Nabi diudag-udag ku musikin Quraisy di Mekah, sambut ku orang Madinah dengan bahasa nu diabadikeun datang ka ayeuna, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina jitabil amil mutai. Masya Allah, kun syafi'i ya habibi yaumal hasyi wal timai. Datang ke ayeuna diabadikeun ku urang nyambut panganten, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Anggap panganten Kangjeng Nabi dia dihormat deres panganten mah ditolaalan ge. DPR tukang korupsi, tolal badru mal kebal deh gugaledeg ge. Ulah sok ditolaalan kos gara itu mah. Masya Allah, ulah terido aing mah. Datang kiai ahli Allah karak
tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sebab ieu penerus Kangjeng Nabi. Ieu penerus Kangjeng Nabi elos. Bangsa penerus Abu Jahal mah ulah ditolak. Sebesok salah nolalan sama. Ulah tuh, masyaallah. Geus imam munai DPR ulah. Kumaha cenah bupati ulah sarua. Kumaha ok ulah. Kecuali diganti Badruna ku Naru. Iyalah Kangjeng Nabi di Madinah disambung. Dikacaritakeun taun kahiji heulanan lantaran ieu mah patali jeung ayat tahun kedua. Tahun kedua ialah turun surat Al-Anfal di Madinah mengenai tentang ghanimah, jarahan-jarahan perang. Kangjeng ningkatkeun perjuangan melalui perang lantaran geus teu bisa ku musyawarah, teu bisa ku komunikasi. Mulai tina bisik-bisikan door to door dari rumah ke rumah. Terus dizohirkeun mulai ti kerumunan. Terus Kangjeng ngazohirkeun dakwah sampai Kangjeng Nabi diusir di Mekah ke Madinah. Ini adalah tentang dakwah Islamiyah. Selamat Kangjeng ke Madinah, diikuti ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menyusul beberapa tokoh-tokoh Islam ke Madinah. Tahun kedua Kangjeng Nabi mulai menghadapi serangan-serangan Quraisy. Perekonomian saat eta terjepit di Madinah sebab pembekotan ti Abu Jahal. Tidak boleh ada pedagang yang masuk Madinah, embargo besar-besaran. Seluruh pedagang Mekah yang lewat ke Suriah tidak boleh mampir di Madinah. Apabila ada pedagang mampir di Madinah, engke ku Abu Jahal bakal disiksa habis-habisan. Pembekotan Madinah, pengembargoan Madinah anu luar biasa. Dagang orang Madinah keluar teu diterima, orang luar masuk ke dalam teu diterima, saaya-aya di Madinah. Ternyata horengan embargo teh lain zaman ayeuna bae di zaman modern. Baheula pengembargoan luar biasa. Nu matak di negara Indonesia mah diembargo ku Amerika, diembargo ku Belanda baheula, diembargo ku Inggris baheula, tararenang sebab subur luar biasa. Sabara puluh tahun negara orang diembargo, tenang. Nu mantak di urang baheula aya ngadahar boborosan, diembargo kan baheula. Humut didahar, humut ngeunah, embargo. Kacecenet dilebok urang baheula. Kalataran diembargo kan baheula teh. Cecenet didahar, boros pandan kurang didahar, suag didahar kurang. Aya nu kasalahan pajar suag badurnya didahar bae. Mabok pan ka dituna. Geus bugu hui-hui ketela dan lain sebagainya mata majang ngeunah ieu. Berbagai-bagai boborosan jeung jajadian didahar. Embargo kan baheula teh. Tapi teger di Indonesia mah sebab subur. Iran diembargo ke Amerika, teger. Lamun negara-negara lain diembargo, Amerika misalnya diembargo ke negara luar, naonan. Arab bae diembargo naonan. Naon tuh di Arab. Namun diembargo atuh deuk gadahar naon nya? Nyedotan minyak. Di Indonesia, war Indonesia do mantek di Indonesia mah wani lamun perang.
jeung mana bae wani lain masalah wani bisa menandingi senjata lain paling di embargo daharna geus terbiasa orang Indonesia memakai umutan make boborosan loba kene urang mah centek di dahar di urang baheula teh cecedet di dahar terong di dahar aya anu terong eta teh lain nu terong biasa naon ngaranna katokak di dahar di dahar eta hah kata kabeh di dahar eta teh biasa-asa heula ku kolot urang coba ieu geuna teh weuy dak neunah dak nah dahar ku kabehan aya teh nu saurang nu ngorbankeun aing mah paelos ye di dahar eta teh kos kitu gara keur di embargo tanggal kalapa tuar aya humutna dahar ku urang kasabut-sabut kalapa manis kanyahoan ngeunahna kalapa manis tuar cokot eta da eta masyaallah sabutna bae ngeunah luar biasa sabut kudu nyaho budak wari baru nyaho tuh baheula loba nu mabok badur pajar suweg ya Allah gadung eta nyahona gadung ngeunah teh zaman di embargo urang ngeunah kanyahoan geus tah eta di urang Madinah di embargo saya aya subur mah subur tapi kan perekonomian teh kan ngan saukur di Madinah Masya Allah karim ketika aya kabar Abu Sufyan ke Mekah beserta 40 personil lewat membawa dagangan ke Suriah Kangjeng Nabi ngintip mendengarkan suara ternyata suara Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan untuk kemajuan Mekah di tangan Abu Sufyan dan rekan perdagangan Mekah anu muncara kuari ngalanjutkeun ekspor imporna adalah Abu Sufyan dan rekan ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak dipimpin oleh 40 personil pemimpinnya adalah Abu Sufyan tidinya malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi ya Muhammad Abu Sufyan beserta rekan sebanyak 40 membawa barang dagangan anu memang dengan perdagangan ieu Mekah bakal maju dengan kemajuan Mekah perekonomian maju perpolitikan akan tambah dahsyat kemajuanana andai kata perekonomian jeung perpolitikan Mekah maju persenjataan makin meludak dengan persenjataan anu komplit persenjataan anu mutakhir maka ulah harap bahwa nyana aman tetap bakal nyerang ke Madinah dengan demikian cek malaikat Jibril instruksi ti Allah hadang Abu Sufyan langsung Kangjeng Nabi menginstruksikan kepada sahabat pada saat eta adalah tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah rencana ya instruksi puasa wahai para sahabat kapilah-kapilah Mekah Nukwari berada di Suriah 1 hari kemudian akan datang lewat Madinah harap hadang ku urang 1 untuk mematahkan perjuangan Mekah penyerangan terhadap Madinah 2 andai kata urang bisa ngahadang maka barang-barangna ku urang bisa dibawa ke Madinah untuk dibagikan menjadi makmur Madinah nu jelas perekonomian Mekah bakal merosot otomatis dengan kemerosotan perekonomian perpolitikan bakal merosot kumaha sahabat siap cek sahabat di sisi lain sahabat siap tetapi di lain sisi sahabat aya nu teu siap sebab ketesiapanana pembagianana ieu adalah rata
Para kaum muda menginginkan geus betu bagikan ke kaum muda. Ja orang tua mah anu nungguan di Madinah teu milu ulah di bagian, tetapi Kangjeng Nabi lain kitu sebab ieu adalah instruksi ti Allah. Nu mantak Al-Anfal mah serahkeun lillahi war rasul. Tetapi akhirnya tetap siap menghadang kafilah Abu Sufyan. Sebanyak 313 personil berangkat menghadang 40 personil Mekah. Lantaran memang tiba heula ge make mata-mata. Satu hari sebelum datang lewat Madinah, Abu Sufyan make mata-mata. Buser meneliti. Coba aman apa nanti di perjalanan orang lewat Madinah. Lamun aman orang lewat Madinah sebab bisa ngompas, tapi lamun teu aman ulah. Ternyata satu hari sebelumnya diteliti, geus aya penghadang-penghadang Madinah. Kembali deui ka Abu Sufyan, teu aman lewat Madinah, orang mesti lewat pinggir laut. Dibelokeun anu tadina bakal ka Madinah jadina belok pinggir laut. Tidinya mengutus salah seorang, cek Abu Sufyan segera datangi Abu Jahal, bawa rombongan kafilah perdagangan orang ieu bakal dihadang ku rombongan Muhammad Madinah. Segera salah seorang nu diutus langsung cetu naik kudana langsung datang ke Mekah. Dek bertemu jeung Abu Jahal. Bapak Presiden Abu Jahal yang mulia, kami adalah utusan dari Abu Sufyan. Ada apa? Satu hari sebelum kami berangkat untuk lewat Madinah, kami meneliti, ternyata rombongan Muhammad telah siap untuk menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Maka dengan demikian kami putar balik, yang aturannya kami jalan lewat Madinah, kami jalan sahilil bahri, pinggir laut. Maka ini pun belum tentu aman, sebab prajurit-prajurit Muhammad terlihat begitu banyak disebar. Mohon bantuannya kepada Bapak Presiden yang mulia untuk segera mengatasi dan menangani tentang permasalahan kabilah supaya lanjut. Siap, cek Abu Jahal. Tenang, kasih tahu Abu Sufyan, kecil urusan. Ya aing meureun. Abu Jahal bari molotot. Langsung instruksi Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, berikut rombongan-rombongan yang menganut kepada Quraisy. Hari besok rombongan Abu Sufyan yang membawa perdagangan dari Suriah ke Mekah untuk kelanjutan bangsa kita, negara kita, di mana perekonomian kita maju, perpolitikan akan maju. Ketika perpolitikan maju, akan jaya sebuah negara dan sebuah bangsa. Kejayaan bangsa, kejayaan negara terletak pada perekonomian dan perpolitikannya. Perlu diketahui, besok rombongan perdagangan yang akan memajukan negara Mekah dihadang oleh rombongan Muhammad. Dengan demikian, mohon sebanyak-banyaknya dikerahkan seluruh prajurit, ahli kuda, ahli onta, ahli panah, dan berbagai ahli-ahli. Seluruh keahlian kita hadang, kita maju untuk menghadang rombongan Muhammad besok. Nu engke deui siap perang urang pokoknya. Wah, dikerahkeun jumlahna 950 personil. Encan wanita-wanita ahli tari-tari, pemabokan jeung penghibur-penghibur di kala istirahat. Dikerahkeun ku Abu Jahal. Bahkan cek Abu Jahal, ulama kan presiden untuk memantau dari Mekah rombongan maneh bae geus kabehan. Kula adalah di Mekah. Horenganan di jero hatena masih
aya tak kasihan cenah Mas. Tetapi kulantaran langsung didatangan deui kami tanpa dipimpin ku presiden asana kurang haneuteun ieu perjuangan lantaran ngaran-ngaran eueuh sesepuh atuh kumaha tetep bae ieu mah kudu make sesepuh kami atuh para menobor eueuh sesepuh mah bisa acak-acakan geus pokona mama mah nu penting mah ngahaneut-haneut aduh ieu mama Abu Jahal paharai kulantaran didongkel ti sisi ti gigir siap Abu Jahal berangkat 950 personil ahli penunggang kuda, ahli penunggang onta, ahli pemanah dan ahli segala rupa dikerahkan sebanyak 950 personil ahli perang berangkat. Ternyata rombongan Abu Sufyan belok kiri nu tadina deuk lewat Madinah nyana lewat Mekah lewat pinggir laut aman. Keamanan rombongan Abu Sufyan terketahui oleh Kangjeng Nabi. Malaikat Jibril turun deui. Cik malaikat Jibril Muhammad, rombongan Abu Sufyan telah selamat memasuki Mekah. Tetapi rombongan Abu Jahal menghadap. Sekarang telah ada di Badar. Kangjeng Nabi sabaraha jumlahna? Jumlah 950. Rombongan kubu kaula 313. Ulah sieun Muhammad. Bantuan kemenangan geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Saeutik personil tapi perang bakal menang. Wah, mesti ngabejaan ku malaikat Jibril atuh ngeunah. Urang lamun perang kos kitu mantap atuh. Atuh ban urang mah nu ngabejaan hansip. Ya. Teu aku nu ngabejaan hansip mah. Kangjeng Nabi langsung pidato, wahai para sahabat-sahabat, perlu diketahui rombongan Abu Sufyan telah selamat mendatangi Mekah. Tetapi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Per hari ini rombongan Abu Jahal telah membawa personil perangnya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pilih di antara dua. Satu, urang dek menghadang kapilah perdagangan, menang urang mahmur. Kedua adalah perang. Kumaha ya urang kesiapanana? Apakah cukup menghadang kapilah perdagangan atau lanjut perang? Kabeh bersuara Muhammad ulah sembarangan. Urang awal nage dek menghadang kapilah perdagangan untuk memutuskan perekonomian Mekah. Jeung lamun ku urang beunang kapan perekonomian Madinah ku urang bisa terangkat. Ulah sok aju macem-macem segala perang segala naon. Ieu kan urang tetep persiapan, mana senjatana, mana ahli perangna. Nanya deui ka ieu kitu keneh, nanya deui ka ieu kitu keneh. Kangjeng Nabi langsung tungkul. Begitu tungkul cek sina Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad, instruksikeun kumaha anjeun Muhammad. Andai kata memang instruksi perang kami mal mundur seetik pun lamun bener-bener instruksi ti Gusti Allah. Kamana bae berangkat kami siap bororaah untuk menghadapi musuh di darat. Andai kata kita silem ka laut kami siap untuk silem babarengan. Eta Abu Bakar Siddiq kan ngeunah henteu urang mun kos kitu teh. Jadi HTT asalna gede. Coba urang berangkat tengah peuting jeung murid-murid urang. Misalnya ya, kumaha ieu urang menghadapi kuburan. Sedangkan di dinya jelas-jelas sok loba kuntilanak. Cak santri urang ngariung ulah sok nyieun kacau kiai. Sapira urang rek ngariung doang maning balik kan teu urusan. Tapi lamun calak saurang kiai ulah sieun. Urang ieu kan deuk ngariung boro-boro kuntilanak, gajah di pinggang ulah. Ulah sieun. Hayo kulat ieu lah. Talamun aya kos kitu kan ngeunaheun. Kan ngeunaheun ieu mah teh kiai daripada orang manggian kunti anak mending baralik lah.
ciut tah urang geus kitu ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masyaallah luar biasa keistimewaan nyalina kagagahan nyalina teu aya mundur saeutik acan masyaallah karim kitu kene Miqdad bin Amrin imdi kama amarakallah langsungkan sebagaimana petunjuk Allah jeung perintah Allah fa ana ma'aka haitsu ma ahbabta kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad cak Miqdad bin Amrin naon ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa kami mau ngomong ke anjeun Muhammad sakumaha kaum Bani Israil ngomong ke kanjeng Nabi Musa kaum Bani Israil mah ngomong ke kanjeng Nabi Musa na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'ilun Muhammad Musa maneh berangkat jeung pangeran maneh perang duaan bae kami bade di jarieu bae eta kan kaum bloon sakeuna kopi tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuk jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik aja Kangjeng Nabi patabassama senyum ngadenge letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik aja bahkan aya nu ngomong wahai rombonganna loba urang mah saeutik ulah sieun ku rombongan lobaan ge ari nyalina jadi cewek bauna naonan urang saeutik tapi nyali lalaki ketika urang sieun cekel pler aya sikian tahu lamun urang nyekel peler haju eueuh sikian berarti urang jadi cewek sahabat teh sararieu masyaallah cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur dal jeung zal teh akur tapi dal jeung zal beda nilaina dal mah nak tunangan 4 tapi zal nak tuna 700 dedeg pangadeg akur dal jeung zal tetapi ternyata orang yang nilai kekuatanana lebih tinggi zal kitu kene manusia kafir manusia muslim manusia tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda jana mah perang sieun modar urang mah pae surga titik tah urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan ngeunaheun rasaan teh tapi lamun urang ngaharepi boro-boro neuk nanaon kara kuntilanak doang seserianana aing mah nu teu kuat ge tah eta doang Gusti ayo ku kuntilanak bage sieun geus ulah perang nu kos kitu mah tuh ulah perang tuh sieun ku kuntilanak mah masyaallah karim ieu sahabat-sahabat Kangjeng Nabi luar biasa eueuh sieun saeutik-eutik acan di antarana deui aya nu berbahasa tinggi sahabat jeung sahabat law istaradta bila hadzal bahra lamun anjeun mengarungi lautan fatuh kami ge siap untuk mengarungi lautan bakhadnahum ma taqallafa minna ahadun moal aya nu tinggalun saurang-urang aja wa ma naqrahu an tabkiyabina atuana kasihan kami menghadapi musuh siap dikira habai wa inna la sabru inal haram siap la'allallah yurika minna ma takarra bihi ainu pasirna berangkat ayo ala barakatillah Kanjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutahir rombongan Kanjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar nu tatarina sahabat aya nu siap aya nu henteu
lantaran lumatak siap teh lain sieun ka musuh teu aya persiapan perang teh agapan lain lalagaan kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap. Sementara ieu mah pantat tadi gendek ngahadang kopi lah, tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap singkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah. Persiapan kurang, tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang. Sahabat sebagian aya numrod, padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi iyalah turun ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun titah keluar min baitika ti imah anjeun Madinah bahkan ti nagara Madinah bil haqqi kalawan kabeneran bari jeung wa inna fariqam minal mu'minin sanjana golongan ti mukminin teh lakarihun yakin tentang arambung perang lantaran persiapan perang nanti aya. Ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah. Malaikat Jibril 2 kali datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah, datang kedua kali titah berhadapan jeung prajurit anu gede. Sahabat terombang-ambing perasaanana sakadar berangkat dan menghadang kafilah, tapi ternyata kejadianana kudu perang. Iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sanyana sebagian golongan mukminin teh perang lain sia, tapi gorenganan ieu perang teh mengandung resiko anu yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana kannama yusaqun. Yujadilunaka nentang para farikon sebagian sahabat Kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabada jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang. Sahabat nentang ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan yana digiring kana maut. Dibayangkeun urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir lengkap pohar. Kejituan dina perang teges terketahui lantaran kapan balad-baladnya waktu keur di Mekah. Sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan digiring ke paeh. Wa hum yanzurun, bari sahabat geus kadeuleu kunyana bakal pararae urang kabeh. Itulah perjuangan para sahabat. Iya nanti nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan fikarohatihim lah dina embung para sahabat perang teh lain sieun, tetapi dengan kuantitas saeutik sakadar 313 kelengkapan hanya sekedar pedang. Sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritna
tetapi dengan kebesaran nyali mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad jeung berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima siap untuk menghadapi perang di Badar. Iyalah diabadikeun tentang perang Badar, terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ieu keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah nu dideuleh hiji ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu lain lalagaan jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun setik-etik aja teu kudu sieun mutakhirna perlengkapan, teu kudu sieun lobana musuh lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji menang luhur agama, eleh korban pae sudah. Sakumaha mukminin waktu hendek ngahadang ge loba anu embungeun lantaran embungeunana lain sieun sebab pembahagiaanana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna. Kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata langsung instruksi ti Gusti Allah bari sebahagian sahabat teh arembungeun sakumaha arembungeunana sahabat anu dek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu adalah momen anu moal aya duana sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula titah menghadapi peperangan anu dahsyat. Ulah sieun satik-etik aja. Maka sahabat siap nu tadina rada hembar-hembir, nu tadina rada suan sieun, nu tadina dibere embung perang, tapi ternyata waletupan bahasa-bahasa sahabat anu nyalina gede Abu Bakar, Miqdad dan lain-lain sebagainya mundur jeung eueuh sieun saeutik acan kabawa nu sejen ge siap perang tempur walaupun kukumaha ge urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah, selama Abu Jahal menunggu kedatangan Muhammad lantaran Kangjeng Nabi Muhammad teh ayana di belah kananeun Badar, Abu Jahal teh dirinya hiburan minum-minuman heula. Abu Jahal beserta rekan teh tidinya tagonian nyanyi-nyanyian heula. Abu Jahal teh tidinya teh menunggu kedatangan Muhammad mencit ontana ge sapoe teh kadang-kadang aya 10 kadang-kadang 9 kadang-kadang leuwih. Matak Sayyidina Ali teh pangjitu-jituna jelema menerka rombongan Abu Jahal. Aya 2 jelema nu didatangan ku Sayyidina Ali. Begitu didatangan Sayyidina Ali, "Hei, maneh keur naon?" Ngalacai. "Rombongan di mana maneh?" Ulah rombongan Abu Jahal. "Di mana ayeuna?" "Lembah Badar." "Di sabaraha poe?" "Mungkin geus aya 3 poe." "Sapoena sabaraha?" Eta nya mencet onta. Pertama 9, 2 10, 3 mah 11. Dikira-kirakeun ku Sayyidina Ali, berarti 1000 kurang 950 kira-kira. Jago Sayyidina Ali. Tidak 9 ontak berarti sekian personil manusia. Ternyata itu meleset Sayyidina Ali. Inilah peperangan anu dahsyat.
hanya semata-mata dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu diabadikeun khusus na jang peperangan umumna bagi nundek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha kangjeng Nabi neangan ridho Allah diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah, maka urangnya dek neangan ridho Allah teh ulang ajedog we di imah. Jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog we di imah moal meunang ridho Allah. Bekal ibadah ilmu kudu diteangan. Kangjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah, ninggalkeun imah. Kitu kene urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu ditinggalkeun imah atau kunci ta imah. Neangan perbekalan jang neangan ridho Allah, ilmu wudu, ilmu salat. Numantak lamun hayang nyaho prajurit-prajurit Allah, etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga ngalawan musuh-musuh Allah banggul senjata. Di samping eta prajurit Allah adalah tas santri-santri nu ninggalkeun imah. Nyana ninggalkeun imah, perbekalan hanya secukupna, paling ge beas duit ala kadar berangkat. Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun indung bapak? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun dulur? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun keluarga? Ninggalkeun babaturan sedih kabeh ge, tapi nyana di jero benak hatina aing deuk jadi tentara Allah. Neangan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, mal ditanya di sorga langsung. Tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Di imah anjeun berangkat semata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqam minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungin jadi santri tapi nyana tetep aja jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah ke sebagian rombongan manusia dalam kebenaran ba'da mata bayana, setelah nyata-nyata bahwa mondok tenang neangan ridho Allah, ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri. Paling ge mawa beas teh sagantang. Duitna teh paling ge sabaraha duit 100-200. Menang sapoe 2 poe geus beak ka dituna. Geus hese deui nyana dek balik jauh ka ditu. Nu mere eueuh. Mantak santri teh parwasa bae. Laleutik awakna teh. Kata dina mah keur mondok kakarak asup 40 kilo barang menang sabulan ku geus 60 kilo. Oh jadi beda. Santri kuari beda jeung santri baheula. Jadi geus teu menghadapi maut kuari mah santri kuari mah sesenangan sarua bae. Anu kuduna mah ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan digiring ka pae santri teh santri baheula lamun dongeng almarhum bayi abah di dieu. Terus masantren ka dia kemana ka Kidahlan. Suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa naon karu. Terus baheula mah kabelah itu kan tani. Setengah liter, setengah liter. Geus rada loba balik datang ka pondok. Teu ka mana-mana. Terus masantren ka Kosambi sarua bae. Nu mantek satu ketika almarhum ya abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah yang nyambung ieu nyambung ngaji. Begitu ditanya di satu tempat boleh dicaritakeun gua ka kampung namal. Aya dulu-dulur da kuari ngaji di dieu. Di mana si Ajang? Cak bapana kula masantren. Di mana masantren? Kosambi. Asli orang mana? Asli orang Pasar Kemis. Pasar Kemis mana? Songok. Oh, saya sangaran. Ngaran Damyati. Oh, saya Damyati. Geus kieu bae kuari mah nya. Sia lamun asa bulan atuh boga geus tugur balik atuh ka dieu bae nya. Ke dieu geus pokona mah. Geus, di dieu dijamin. Pokona neuk 2 bulan, neuk sabulan, neuk 2 minggu asal teu boga bakal ka dieu. Oh atuh. Alhamdulillah tah asal 2 minggu teu boga ka dinya sabulan. Horenganan anakna deuk dibikeun.
kabelah dia udah bager amat cak almarhum teh horenganan ada belas ada beras di balik beras barang kaambet ya malah kabat ya malah kadiadinya deh mal kejadian teh kurang ente bahaya ya bahaya gede ya urusan waduh eta dongeng zaman baheula mau kanerot Masya Allah sebab naon ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun mantak santri baheula kualitas jeung nu kuari beda jauh baheula ngaji teh ngaji babakalan saaya kuari mah asal bu duit aya keneh balik bah ya naon ya naon eta ieu naon ieu atuh kampak tah mah ya gitu lamun tadi bere duit rada gede ya katarang abah ya itu sih no nu matak di pondok ge sia teh ulah kos kitu teu bisa bah mondok tapi emang urusan lain deui bah ya emang sia yang naon HP manyar HP aduh santri kuari mah kos karari nomor kahiji nyaritakeun induk ka Kangjeng Nabi ti nagara Madinah beserta para sahabat hendak perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kaduana santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu-ilmu Allah jang ngaluhurkeun ngajungjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti negara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare jeung gima eta teh negara urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu kene nginum deui ke ngarokok terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di negara urang bae mah urang kudu kaluar di negara urang negara perwatakan awak urang mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan negara mata ceni urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina negara perwatakan celi urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu ladat-ladat urang kudu kaluar tina perwatakan negara sungut nu ladat-ladat kitu kene beteng kitu kene dubur kitu kene zakar lamun urang can bisa kaluar tina negara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah anu moal jadi wali Allah urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema sedangkan moal jadikeun panutan ku Gusti Allah hiji jelema sanajan udang-udangna gede jubahna ngangsar moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat sanajan ilmu fikih peserta ilmu fikih usul fikihna hebat ilmu alatna hebat mencakup 12 pan di dirina tapi lamun di jero hatena masih kene aya luar daripada Allah moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan salian ti Allah aya di jero hatena moal jadikeun imam kajen kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikeun imam nu pinter nu di jero hatena eueuhna naonna urang mah kapan lamun leuleuh gudang teh poara jasa boy tadi gudang macem-macem orenganan urang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih tibatan gudang barang macem-macem jadikeun gudang mah tuh bangunan jadikeun gudang mah tuh bangunan ulah jero kolbu dijadikeun bangunan dijadikeun gudang mobil aya di kolbu motor aya di kolbu jabatan aya di kolbu tahta aya di kolbu wanita aya di kolbu pas sedak-sedak di jero kolbu orang orenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa moal dijadikeun imam moal dijadikeun panutan jelema jero kolbuna loba macem-macem barang-barang dunia
ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah dijadikeun ku ahli suluk jang paranti neangan ridho Allah dijadikan ku ahli hakikat sebagai keluar ti negara sorangan awak urang teh negara urang satungtung urang teu kaluar ti negara urang mal jadi arif billah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang. Teu eureun-eureun urang perang Badar make nu bakal dilanjutkeun ieu aya waktuna. Perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna. Perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna. Tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang. Iyalah urang perang ngalawan musuh Allah jihad, tetapi urang ninggalkeun jihad asghar menghadapi jihad akbar. Ieu nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan Muhammad beserta para rombongan geus menghadap ke Badar. Di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal 950 nu handal rombongan Kangjeng Nabi hajat 313. Eta ge persiapanna untuk perang teu aya, tapi dijadikeun ku Kangjeng Nabi. Ialah sebagian sahabat embung lantaran nu mantak embung persiapan perang nah teu aya. Tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina benar-benar nyali Allah, nyalina benar-benar nyali lelaki, kabawa ku nyali tersebut nu lainnya siap. Kos gitulah sejarah perang Badar. Kakarak datang ka yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ata'ul Khurasan lan ana sabagai Ata kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi mahalur ya Allah anhu saking Ata ya gulu ku ngucapi Ata ucapin lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima. Iza akalur riba kana al-khasab wa zalal, tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa iza jara al-hukamu qahatal matar, dan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan. Wa idza dhahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut, dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinmu apa maut. Wa katharu fil nas lan akhiya wa kathura lan akhiya maut dalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah, lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimma kanatid daulat, lan tatkala ngaliwatan batas ya siwong ala ahli dhimma ingat si ahli dhimma kanatid daulatu maka tinemu apa kekawasaan ahli dhimma. Cek Kiai Ata al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun
di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji wa akalur riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba, maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba, urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya wari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus, petanina anu bisa mah rada deureus, tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khasab wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Pada geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa, kamari Garut banjir, teka caritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pemerintah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun iza akalur riba kanal khasab waz zalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade hiji. Nomor kedua wa iza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum, ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas, kiai bae ge kiai geus hese,
nu kudu hukuman haram tetap haram. Kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2 nomor katilu wa idza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan semua masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalayah kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mangadengenan lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup didinya uyuhan betah hari rup didinya masya Allah nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyataan wa idza muniyatiz zakat di mana teu daek zakat jelema halakatil masyah bakal rusak satu hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalima wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli